Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Wilujeng Patepang Saren, Muhammad Rizik Yusuf Natakusuma, dina acara Warta Bogor. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta korban longsor di Desa Tenjolaya diajar di tenda. Pamirsa, puluhan murid sekolah dina perkebunan Dewata Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, nudina tanggal 8 Maret 2022 kena kaurung. Masih keneh diajar di tenda darurat, marenehna teu bisa balik deui ka sekolah asal. Kusabab sieun longsor deui. Pupuhu pos koordinat bersama mitigasi informasi jeung bantuan musibah Pasir Jambu, Ciwidey Ranca Buli. Asep taulani netelakeun aya 242 barudak sakola dasar nepi ka sakola menengah pertama SMP anu jadi korban longsor. 46 urang diantarana nyaeta murid SDN Dewata anu sakolana di deukeut jeung tempat longsor. Maranehna ayeuna diajar di tenda darurat khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal yang harapan ujian nasional. Disaprak 2 minggu ka tukang merenehna cicing jeung diajar di imah kepala sekolah SDN Cisondari. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur Wilujeng Patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.